Barengan jeung eta aya cahaya ngabarasat nuju kana sirah Sitarang. Cahaya teh jelas pisan katempo ku Sitarang. Geus asup kana sirah Sitarang. Ngadak-ngadak awak Sitarang semu panas. Kumaha we deukeut durukan. Anu rasa tiris tadi teh leungit, ayeuna mah awak Sitarang semu panas. Jeung ngadak-ngadak Sitarang jadi wani. Pan tadina mah sieun teh kanal dina hate jeung dina dadana. Tapi ayeuna manehna ngarasa teu sieun jeung ngadak-ngadak wani. Panon Sitarang semua anu hurung ngagebur. Awakna ngadak-ngadak jadi harampang. Eleh naha rarasan aing ieu awak asa harampang kieu? Yang naha aing jadi teu sieun? Tadi mah aya dina hate teh keung, tapi ayeuna mah beuh rasa keungna naon? Kitu ceuk Sitarang. Kituna teh Sitarang nyobaan jeleng ka sisi kula, jeleng ka ditu, jeleng ka dieu. Sitarang leluncatan. Awakna meni hampang ka cida. Kumaha we Sitarang teh anu boga jurus elmu. Sitarang meni bungaheun pisan. Pan batur mah hayang boga jurus kitu teh pasti kudu ngalap elmu panemu jampe pamakena ge moal cukup ku sabulan 2 bulan. Mau hayang dina tingkat sampurna mah pan kudu we sataun mah. Beda jeung jurus-jurus anu sakadar jurus. Pan hayang nepikeun kasiki mah dina latihan teh Sitarang heran lain di kieuna. Tapi maena sadar basa tadi aya cahaya anu asup kana sirahna ngabelesat. Da memang eta cai teh dieusian ku Bahgono anu tujuanna mah disipu. Ari Bahgono teu mikirkeun itu mikirkeun ieu. Anu penting mah dina awak Sitarang aya anu ngeusian. Duka teng ti golongan itu jeung ieu mah. Geus beres kitu mah anu saterusna Sitarang gancang balik nuju ka imana Bahgono. Bari kituna teh mawa hate anu bungah tur bungangang. Sebab tujuanana hasil. Ayeuna mah cenah cek pikiran Sitarang saha nu wani-wani ngarebut ka Neng Siti ku aing rek dibabuk. Kitu pikiranana Sitarang. Hatena galecok. Atena galecok kumaha? Rasa bungah ngagolak jeung rasa kawani jeung ngahiji jeung rasa ancaman. Nyata ngancam anu tadi teh saha anu rek nyokot Neng Siti berarti kudu berhadapan jeung manehna.
telela ari dina balik nama kata mah ka jurung ku rasa bunga si tarang geus nepi ka hareupeun panto imah. Anu saterusna si tarang ngadorongkeun panto teu uluk salam acan. Kasampok di jero imah Abah Gono Mang Arman jeung si Kadun keur ngaropi we bari ngaroko meni siga nu ngarareuna nyaeta bari ngadogoan si tarang. Rang mana geus datang deui kitu cek si Kadun bari merong ka sobatna. Kaciri ku si Kadun si tarang awakna beda siga anu aya cahayaan jeung katampo we ayeuna mah asa rada kasep panonna semu sikeut kumaha we panon meong. Nya Don orang gas peres kitu cek si tarang bari kituna teh gek tiuk gigireun Mbah Gono. Pok Mbah Gono nyarita, "Kumaha Aden?" "Oh beres." Kitu cek Mbah Gono. Beres mah. Malahan mah aya cahaya anu asup kana tarang urang. Eta cahaya teh kagebur hurung. Jang sanggeusna kaasupan ku eta cahaya awak urang asa hararampang ayeuna mah. Da basa tadi orang luluncatan di kulah manengan sagajeleng pan sidik kulah teh rada anggang jeung pan urang basa inditkeun teh biasa jeung ieu hate asa teuneng ludeng bah wani we. Kitu cek si tarang nerangkeun ka si Mbah Gono. Atuh ngadenge kitu mah Mbah Gono nyakakak seuri. Syukur Aden. Syukur. Eta teh tandana Aden hasil. Selain ti Aden boga pamikat, Aden boga daya tarik, Aden oge boga kadikjayaan. Sabab Aden geus aya anu mantuan, geus aya nu ngancik. Kitu cek Mbah Gono. Maksud Abah nu mantuan kumaha? Urang teu ngarti. Kitu cek si tarang bari kieu teh kerung-kerung. Ya memang si tarang teu ngartieun naon anu dimaksud ku Mbah Gono aya nu mantuan. Pan katingali ku si tarang mah dawuh nu mantuanna naon. Kieu Den. Dina awak Aden aya anu ngancik
Nyaeta ti bangsa jin. Ari ngaranna jin jini. Anu ngahaja ku Abah diceluk. Anu ngahaja ku Abah digero. Diasupkeun kana jiwa raga Aden. Lamun Aden kapepet atawa ngabutuhkeun bantuan lawan bae, sabut we ngaranna. Engke Aden boh dina tanaga jeung dina kakuatan bakal beda, bakal berlipat-lipat. Lamun khusus keur ngagawean, contohna rek melet Neng Siti, wayahna kudu siap ku sasajen. Tur sasajen ge kudu komplit, ulah nepikeun ka kurang. Lamun sasajen kurang, eta ngaranna si jin bakal ngamuk. Dah kitu Den. Kitu cek Bagono nerangkeun ka si Tarang. Atau Mang Arman jeung si Kadun meni ungut-ungutan. Pok si Tarang nyarita deui. Nya Bah, kaharti kurang, kaharti pisan. Non pisan Bah, urang geus dibere ilmu ku Abah. Pan lamun ngahaja mah urang teh mah cukup ku sapoe 2 poe. Kitu cek si Tarang. Atoheun pisan. Ayeuna mah manehna jadi boga pangarti. Naon Den. Nomeureun eta mah milik Aden. Malahan mah eta nu ngancik dina diri. Lamun ke Aden, contohna ieu aya ngarokok aljang ulah di tarung. Eta teh anu kaluar tina hate kertek teh caeta pengaruh si jin jini teh. Obor Aden ada kolak hayang daging. Lalajan daging ata oge tong loba omong, ganjang dahar. Anu omat lamun ngada daging ata mah ulah hareupeun batur bisi gilaeun. Jeung batur bisi cilaka bisi curiga. Kitu cek Bagono. Atuh mending ngahuleng Mang Arman teh. Pok Mang Arman nyarita. Bah, eta teh memang kitu watak jin teh. Abdi mah na terang, kitu cek Mang Arman. Ya, jang ya Arman kitu. Ari pengaruh jin mah baluk lelemes, karana ge jin. Jin mah karasepna teh dinu kokotor, dinu gegeuleuh. Jadi bawaanana teh jeung teu kaopan, ya wayahna we. Kitu cek Bagono. Kan bae, Bah. Are masalah kitu mah. Contohna aya ngarokok atawa contohna hayang daging asak jeung atah. Keun bae ari aya mah. Lajeng di mah pasti aya, teu masalah. Anu penting mah urang mah hasil we tina kanan. Kumaha carana supaya si Neng Siti benang ku urang. Kitu cek si Tarang. Benar-benar si Tarang geus teu mikirkeun batal haram. Geus teu mikirkeun ini itu. Anu penting mah kumaha carana ieu Neng Siti benang ku manehna.
pan biasa mitra-mitranya ari jalma anu geus kalimpudan ku hawa nafsu mah. Atuh geus kitu mah anu saterusna sararea ngobrol ngaler ngidul, sagala diomongkeun, sagala diomongkeun, sagala diobrolkeun. Malahan masih tarang ngajanjian ka Bagono lamun cenah urang hasil tina kana nepikeun kakawin jeung Neng Siti, sok Abah hayang naon pasti cenah ku urang bakal dibere. Anu penting mah bantuan we urang supaya hayang menangkeun nyaeta si Neng Siti. Atuh dikitu kan masih Bagono teh meuni atuh kacida. Si Bagono nyanggupan rek mantuan ka si Tarang kumaha carana supaya menangkeun Neng Siti. Cag si Tarang Mangarman jeung si Kadun anu keur aya di imahna Bagono. Ayeuna urang malikan deui nyaeta katen Mang Gendil atawa di imahna Mang Gendil. Harita kana jam 8 peuting Mang Gendil geus siap-siap nyaeta arek megat Neng Siti tea. Pok Mang Gendil nyarita, "Oh, Jentuk. Ayo euy. Antur akang. Urang megat si Neng Siti teh." Kitu cek Mang Gendil. "Ah, mangga Kang, mangga." Kitu cek si Jantuk. Si Jantuk nyanggupan sok sanajan hatena mah hoream. Manehna masih kene gegemeun, inget keneh basa sirahna ditakol nepikeun ka teu inget di bumi alam. Tapi teu bisa kukumaha. Ari ngaran diajakan kudunungan sekaligus guruna. Ari si Jantra mah teu diajakan ku Mang Gendil teh. Dititah cicing we di imah. Kata mah cenah di imah eueuh anu nungguan. Anu saterusna duanana arindit nyaeta ngajugjuk ka jalan gede. Paragi liliwatan Neng Siti lamun balik ti pasantren atawa anu sok dipake ngaliwat ku Neng Siti. Lempangna duanana teu mapai jalan gede, tapi norobos motong ka jalan kebon. Boboan geus biasa sanajan peuting oge, asa biasa we lempang teh kumaha we dinu caang. Teu ngarasakeun ngatok, teu ngarasakeun kotokeun. Teu lila srog duanana geus nepi ka sisi jalan. Pok Mang Gendil nyarita, "Oh, belah bala Jantuk. Megatna da ari di dieu bah rada rame jeung lainna naon deket ka imah warga. Lamun kapangin ku warga bisa-bisa urang pada ngepung pada ngabangsatkeun." Kitu cek Mang Gendil. Bari kituna teh luak liuk neangan tempat anu genah keur megat Neng Siti. Sanes paling dia Kang. Pame bade megat mah. Tapi tuh paling ditutup Kang. Jeung sep waktosna Kang